Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kasadayana warga YouTube. Aturkeun nuhun anu parantos ngadangukeun manakib atau mankobah ngarioskeun Syekh Abdul Qadir Jailani. Dipayun disim kuring nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan pondok nyogok panjang nyugak umatak tegenah kana mana. Urang lajengkeun deui tina mankobah anu kamari nyaeta anu tos kalangkung mankobah nu kaopat. Urang lajengkeun kana mankobah nu kalima nyaeta bade nyarioskeun anggoan sareng katuanganana waktos nyanti. Ari panganggona nyaeta jubah nu didamel tina bulu domba anu kasar. Dina mastakana dibeulitan ku sacuir lawon. Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sendal atanapi sapatu. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dangdaunan sisi wahangan. Ari wengi eta si Abdul Qadir seringna tarakulem. Hiji waktos anjeunna parantos sababaraha dinten henteu tuang henteu leueut. Jol aya hiji jalma ngadeuheusan. Piunjukna eta jalma ieu jisim abdi sejaba bakti nyanggakeun artos. Ari artos diwadahan dina kanjut kunang. Atur lumayan keur ngagaleh katuangan. Dauhan Syekh Abdul Qadir hatur nuhun. Sareng eta artos ditampi teras Syekh Abdul Qadir ngagaleh roti keur katuangan. Barang anjeunna parantos calik bade tuang roti. Gubrag aya serat anu ragrag ti awang-awang. Ari bunyinya eta serat kieu. Innama ju'ilas tisyahwatu lida'apail ibadi liyastainu biha ala ta'ati wa ammal aqwiya'u famalahum walisyahwati. Hartosna pikeun abdi aing anu lembek memang dipaparin syahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana taat. Ari pikeun jalma anu gagah mah naon perluna nurutkeun syahwat. Tidinya roti teh dilesotkeun deui teu teras dituang, teras anjeunna angkat deui ka tegalan. Margi anjeunna uninga yen eta teh samata-mata pepeling tinu agung kasaliranna. Mankobah kagenep nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir disarengan ku Nabiullah Khidir di negara Irak. Waktu Sayyid Abdul Qadir calik di tegalan di Irak, anjeunna disumpingan ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Sareng teras Kangjeng Nabi Khidir nyarengan calik di negara Irak. Sawatara lami saur Nabiullah Khidir, upami salira palai disarengan ulah nyulayaan. Margi ari nyulayaan teh eta sok matak papisah. Saparantos kitu teras Kangjeng Nabi Khidir mulih mung janji ke Syekh Abdul Qadir pade ngalongokan sataun sakali. Ari Syekh Abdul Qadir calik dina tempat panuduhan Kangjeng Nabi Khidir, sataun sakali sok dilongokan kenging 3 taun. Mankobah katujuh nyarioskeun ibadahnya Syekh Abdul Qadir. Dauhan Syekh Abdul Abdillah Muhammad Al-Hirawi, jisim kuring ngarencangan Syekh Abdul Qadir kenging 40 taun. Dina lebat sakitu anjeunna sok netepan subuh kudu isya. Upami anjeunna parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng, teras nyepeng di pangkeng dugi ka subuh.
malah sok sering pisan bangsa raja-raja anu bade narpangan ka anjeunna upami wengi mah tara tiasa nepangan. Kapaksa sok ngantos dugi ka subuh. Dawuhan Syekh Muhammad Al-Hirawi, hiji wengi jisim kuring nyarengan ka Said Abdul Qadir henteu mondok sakerjep acan. Ari damelna sonten keneh netepan sunat, ari kawenggina teras zikir. Ari parantos ngalangkung seperti lu mengi teras ngaos. Al-Muhitur Rabushi Syahidul Hasibul Fa'alul Khalaqul Khalikul Bari'u Muslawir. Tidinya salirana beki alit dongkap ka alit pisan henteu lami salirana ngaageungan deui. Sapertos tadi ari parantos ageng teras ngajungjung beki luhur dugi ka les henteu katingali. Ari parantos lami jol deui sumping teras ngadeg deui netepan. Sareng kalintang lamina dina sujud, kitu bae damelna dugi ka 2/3 wengi. Ari parantos ngalangkungang 2/3 wengi teras ngadep ka kiblat ngaos pirang-pirang doa. Jadinya jol cahaya nyorot ka anjeunna dugi ka anjeunna henteu katingali salirana kapulet ku eta cahaya. Sareng ka kupingna henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeunna dugi ka bijil pajar. Mankobah kadalapan nyarioskeun nu didamel dadasar padamelan Said Abdul Qadir. Said Abdul Qadir ditaros naon anu kutuan didamel dadasar dina padamelan. Dawuhan Syekh Abdul Qadir ala sidqi wa ma kasibtu khot. Hartosna ari tangtungan kaula jeung dadasar kakuatan kaula nyaeta bener pantang bohong. Dicarioskeun waktos anjeunna murang kalih dina kaping 9 rayagung, anjeunna ngagiringkeun onta bade diangon di tegalan. Barang eta onta keur digiringkeun, eta onta pok ngomong, pokna heh Abdul Qadir, anjeun mah didamel teh waras pikeun ngangon onta. Anjeunna kaget aya onta ngomong kitu. Teras eta onta dilesotkeun, ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna, teras unjukan saurna, "Ibu, tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi." Sanggeumna, "Maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon kana ngangon onta. Kumargi eta manawi ibu rempang mah abdi bade masantren ka negara Baghdad." Ibuna ngadangu kitu unjukan putrana kalintang bingahna, saurna, "Atuh nuhun ari ujang hayang masantren mah. Ibu kacidari donatah ieu keur bekelna 40 dinar. Engke di mana-mana aya ontan-ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. Tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucapan-ucapan jeung kalakuan." Said Abdul Qadir nyuhunkeun hibar ibu bae. Henteu kantos lami ti waktos harita, Said Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu ka Baghdad. Henteu kacarioskeun lamina Said Abdul Qadir parantos ngaliwat negara Hamman. Barang dongkap kadinya burubul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sadia parabot-parabotna. Teras sadayana sodagar dirampog. Barang meneran ka Said Abdul Qadir cek hiji rampog pok ieu, "Silaing boga naon?" Dawuhan Said Abdul Qadir, "Boga 40 dinar." Dikaput dina handapeun kelek kaula. Cek rampog kitu patut boga 40 dinar, jor bae ka ditu mantog.
eta rampog kasar pisan. Tidinya teras Said Abdul Qadir liwat, gok deui jeung rampog sejena, teras nanya deui cara tadi. Ku Said Abdul Qadir diterangkeun cara kanu tadi, eta rampog henteu percaya deui bae. Tidinya dibejakeun ka kepala na rampog yen aya nu ngaku boga 40 dinar ceuk anak buahna. Tapi henteu dipercaya ku sarerea oge, ceuk kepala rampog. Coba barawa ka dieu, si laing mah kawas anu burung, lain dibuktikeun. Wating nya bogaeun 40 dinar. Tidinya teras Said Abdul Qadir dibarawa ku rampog ka kapalana. Barang sumping ka kepala rampog teras ditaros cacandakan. Dauhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar ceuk kaula oge. Tah ieu dikaput dihandapeun kelek. Lamun anjeun henteu percaya urang buktikeun. Teras kabayana dibuka, artosna bisa dibilang anu 40 dinar teh hareupeunana. Sajongjongan mah kapala rampog teh ngahuleng bae. Tidinya teras naros ka Said Abdul Qadir, naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna? Kapan deungeun-deungeun mah sumawon loba-loba kitu, boga sadinar oge tara ngabejakeun ari acan ditakol mah. Dawuhan Said Abdul Qadir, kaula mah henteu boga pangarahan naon-naon, lan indung kaula miwarang kudu bener. Kaula moal nyulayaan kana wasiat ti indung kaula. Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari ngomong kieu. Salira mah dina tempat nu sakieu uritna teu wani ngarempak larangan indung. Naha ari kaula geus sababaraha taun gawe ngan mungkul ngarampog, ngarempak ngalarang pangeran larangan pangeran bae. Mana teuing pangeran benduna ka kaula. Tah ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di tangan salira. Tidinya rampog anu 60 teh pada tobat. Barang-barangna anu kenging ngarampog teras dipulangkeun kanu gaduhna. Ari saparantos kitu teras anjeunna angkat ka Baghdad harita yuswana 18 tahun. Urang dugikeun ka dieu heula nya pala hadirin sadayana warga YouTube, mungkin dilajengkeun deui dina Mankobah ka-8 nyaeta bade nyarioskeun nembean Said Abdul Qadir mitutur ka jalma-jalma dina luhur korsi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.